para wargi Alumania, manga Ayeuna Waktosna Kabandungan Pidangan Cerita Sunda Dina judul Jaka Lalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aturan para warga anu mulia anu sami-sami mikaresepkeun abdi dengan cerita tanapi dongeng Sunda di mana bae ayana mugi aya dina kesehatan kalian aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina danget ieu paripados tiasa nepangan di palawargi sadayana anu baris neraskeun di hanca cakalalan anu di re-uploadna nya, versi re-uploadna anu bagian kadua sareng katilu ayeuna teh dihijikeun nya sapalih kitu. Sumangga atuh supados teu nyangkolong teu kana waktos ieu carita cakalalana bagian ka 2 sareng katilu versi re-uploadna urang kawitan wilujeng ngadangukeun. Eta lalaki tengah tubuh teh katelan Haji Satibi ae geuning menguji aya nu kaarah parena tuh cek Jumani sabari neuteub ka Mang Haji Satibi. Wah, lapor kabeh euy. Sarua we jeung nulian. Tapi kan bae lah. Pan Mang Haji mah masih keneh loboga sawah di Salakaung pan. Sakieu mah cetek atuh. Kan Mang Haji mah cetek pan loba keneh sawah Mang Haji mah. Loba keneh tuh sawah mah. Di Salakaung aya, di Tegal Ungkug aya, di Tegal Panjang, malah di Tagalaga oge eta nu saha tuh pokona malah loba we sabah tuh itu kitu ceuk Mang Haji Satibi nu memang katelah gede rahul. Sae atuh sae Mang Haji jigana Mang Haji mun teh mah ka Mekah deui ka Mekah deui ge bakal kabadag meureun atuh nya. Kantenan jang kantenan Mang Haji mah tong barode ka Mekah nu kadua kalina ajan dek unggal Jumaah ge kabadag Mang Haji mah tuh sabalah Mang Haji mah bulan hareup dek mangkat teh ka mana Mang Haji ka Mekah sanes. Lain kadinya ka Sarampad dek ka Haji Sarip dek nanyakeun doma jaluk keur dipecekeun. Ari Mang Haji manawi teh bade ka Mekah kumaha teh sok arane cum kadi bola seutik kadi handphone ka seutik kadi ceuk Mang Haji Satibi ngagaruan Jumani sangkan ngadeuketan kitu teh sabari tutunjuk ka pelebah pasir deukeut susukan. Itu apa sih lain tangkanon gimana gitu ya, itu tangka jama itu mah bener eta tangka jama opal iling eta tangkal parentin tangka jama itu parentin naon. Wah duka teuing Mang Haji dateng meunah panu kitu Mang Haji. Sia mah eta teh mun di Mekah mah sarua juga
kurang ora itu teh kurang ora jung. Oh gitu. Oh cik 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 ada cik cik ada cik ada duit cik ada cik cik dok cik ada haji mere beca yo. Rek mana masih kena osok naon ya teh. Osok kena jeung si soda dah. Oke gituan. Hanya teu ngarti atuh. Pura-pura teu apal ieu mah. Wah, naon dari Mang Haji atuhnya. Kadieu mere beca kadieu bisa kadengan batur. Eta aduh demi Allah dah eta Mang Haji nepikeun ka tapi kuat ka genep kali saputing teh jeung genep kali tapi kan kena kolera tuh si Haji ge teu kuateun teu kuateun naon ieu teh Mang Haji ya teu kuateun ngalayanan Mang Haji lain jum kolera we sidik hees atuh teu kuateun numurun Mang Haji Satibi ngadon kateterusan ngadongeng teu pararukuhna teh dak kitu manehna mah jalmana resep mun teh mun aya nu nanggap teh atau aya nu ngaladenan omonganna teh ngacakruk we ka mana karep. Mang Satibi heuy naon teh jung naon teh sada aya nu sarah naon teh jurig kitu jung. Pokna Mang Haji Satibi ngadon api-api teu ngadenge kanu ngageruan ka manehna teh. Sok padahal sabenerna mah apa? Yen anu ngagoruan teh si Ladung. Budak nu katelah rada belak kecenteng. Lebih pikiranna teh bisa kasebut kurang saon. Mang Satibi katalatahan ku Bi Haji bieu teh naon teh jum sara upi kitu sara upi jame meureun nya dekada teu boga kawawuhan upi jame Mang nah kitu manya teu apal ka euy kitu Mang Haji mah ka euy teh tah kitu atuh Mang Haji gitu Mang Haji Satibi Mang Satibi naon teh ceuk Mang Haji Satibi nu tara narima mun aya nu ngageruan teu make nyebut ngaran hajina teh abongkeun aja mas teh sakoro di sileung mah aduh itu bisa ngebedakeun mana Mang Haji mana Mang biasa jadol teh sia Haji Satibi adon kateterusan amak ase Ladung amak meureun pedah teu disebut Haji atuh puguh we mitra teh sidikna langsung murang si Ladung teh seolah kahudang amarahna keur mah eueur pan si Ladung teh katelah kurang cedok ari gelo-gelo teuing mah henteu eta oge mun kurang cedok we kitu ari ayeuna manehna mawa talatah tinu jadi pamajikanana nya pamajikan Haji Satibi ari ieu ngadon kadah di seklek-seklekeun tong boro kena ka jalma nu sifatna kurang hideng sasat ka jalma nu cager oge kurang-kurangna mamata piamakeun atuh naon teh ani teh sing reugeuh jeung ngabaca teh sia teh euy mun hayang dipabuk ku rancatan sia mah pagong teh asa kabina-bina teuing sia ngabaca teh bebal sia kituna teh si Ladung teu anta parah ngapabukeun gerancatanana nu dibawana ti imah pikeun dipake nanggung cau teh sidik dek mawa cau nurungkat di sawah si Ladung teh niatna ti imah na oge parangna we ditalatahan ku pamajikan Haji Satibi
ayeuna diheumatkeun saja dipake ngapabuk Haji Satibi atuh na hiu we dipikeun kasorana ge ngapangbaraan kitu bogat ku tarik-tarik nambreun teh ngahancap jeuli Mang Haji Satibi anteu kebat da sidik Jumani nu tadi mah cicing-cicing we tepi piluan ngobrol-ngobrol acan. Tapi ningali kaayaan sarupa kitu mari ikat manehna oge sejanahan garancatan nu jak dibabukeun ka Haji Satibi. Kita ada ngagunakeun doran paculna atuh pula terahak we doran pacul nu dipake nada rancatan teh nepi ka beja da atuh mitra. Saking ku tarik-tarikna babukan si ladu dadek dek kitu kumaha atuh pan si ladung teh tanagana bedas pisan dawakna ge katar badegul jeung bosongot katambah teu make lilingeran deui ari ieu ditadahku doran pacul nu Jumani nu pangawakanana langkoyang begang atuh teu sidikna ti jongklok Jumani teh hampir teu keberus ka panciringan keemet. Ari Haji Satibi nu memang satedina mah rek ngagiwar ka palebah kenca ningkahan panarajangna si ladung nu keur edan langsung we manehna teh ngabretek lumpat meuru ka warga Jenggung nu keureuh di sela-sela rungkun ganyol ngagalengan sawah. Kabeneranna teh harita hujan geus rada raat. Haji Satibi jojorogokan sabari weus-weus ngahegak alatan sieun jeung capi we di meureun lalu lompatan bebelesekan dina sawah nu sakitu ledokna turungan we turungan aduh ampun aya nu burung tuh rek mahala Mang Haji bulan unir gosep itu anu burung aduh deka kituna teh Mang Haji Satibi bari ugil-ugilannya buat suku kencana nu ngabalesekan aletak sawah ngadon pageuh jeung hese dicabutna teh deui dibalesek ieu meni jero puguh we atuh warga kampung Jenggung nu keur ngarariung reureuh nagalengan teh curing hak rareuwaseun ningali Haji Satibi kawas nu keur diudag jurig or na aya naon teh Mang Haji kawas nu meunang karuas kitu geuning ceuk Wuldan kituna teh sabari nunda ketel nu dieusi ku Cai Teh Bari nu saterusna nempok itu mau Wuldan saparakanca geuwat nyampeurkeun ka palebah Haji Satibi nu ti beuleuh sukuna di tengah sawah kase jadi tarulungannya puguh beda watir sukuna mah beus jero pisan anu saterusna ditarungtun ka sisi sawah nepi ka ngajeng-jeng he bakat ku capek meureun ku capek jeung sieun we atuh Mang Haji Satibi teh dapat ku buat ka molotot matana oge atuh saenggeusna dibereng nginum Cai Teh Bari ku Wuldan san teu katara gugup teuing Mang Haji Satibi teh ayeuna urang caritakeun deui kaayaan Jumani nu harita hampir nyungsep deket panciringan bogana Kiemet di tebeh pasireuna teh aya si ladung nu keur ngabedega kakarot matana ge molotot jiga nu keur kasarumahan parangna teh deui palebah dinya mah rada anggang jeung nyingkur we kahalangan ku gawir jeung dapuran jauh jadi teu kanyahoan ku kadang warga nulian kajadian di palebah dinya teh atuh puguh we asa jongjon pikeun si ladung namplokeun amarahna ka Haji Satibi nu tadi teu kebat lantaran kaburu ngacir pan lumpat
ayeuna nu nyampak hareupeunana nyatana Jumani nu sidik ngalantarankeun gagalna si Ladung ngawara Haji Satibi tadi. Anu akhirna Jumani jadi kabawa kabaud karena perkara antara si Ladung jeung Haji Satibi. Nah atuh ari karawak we Jumani nu masih keneh nyang saya semunu kangan deket panciringan teh dibedol pelebah sameleh kampretna pelebah punukna atuh ngaberewek soe baju kampret Jumani nu geus butut teh soe pelebah samelehna. Ari Jumani ngadon meungpeun teh sidikna murungkut kawas ku tepuguh sieun meureun jeung teu untupan we ari kudu aduh hareupan jeung si Ladung nu pangawakanana bosongot kitu mah jeung di pan lain pan Jumani mah lain tukang gelut teu bisaeun gelut dan angguran ngadon murungkut ampun-ampunan ka si Ladung sabari nuruban sirahna ku leungeunna da puguh geus sieun meureun Jumani teh modang sia Bagong kumaha sia ngadon pipilueun kana urusan dewek adon sarua atur geujeug ieu mah jeung si Satibi kejul teh tah. Si Ladung lain ngan saukur nyarita kituna teh da meuni teu antapara ngadon cekuk we suku si Ladung nu kacidarubakna teh dipake najongan awak Jumani nu keur murungkut. Estu mata kuatir atuh nempo kaayaan Jumani harita nu teu walakaya nandangan panyiksa teh si Ladung. Aduh, ampun dung. Ampun, tong najong kana kadut aduh. Nyeri pisan aduh. Pancen deui si naon ieu teh beuteung teh aduh dek ah. Ampun dung, geus dung aduh ampun. Mitra Jumani sabari pupuringi sanyepengan beuteungna tak karasa seueul jeung pohara nyerina. Teh jeung kunya anak beuteung Jumani teh pancan kararabana naon teh isu keneh oge. Kamari we basa deui sian teh basa bareng jeung besoda nalika sareupna. Deui sian ku seupan talus nu sagede peureub orok meureunnan. Eta ge pamere seupan talus teh ti Maoci. Ampun we sia Bagong ah sia mah sarwana jeung si Satibi kejul teh ya. Wayahna sia samemeh aing ngawara si Satibi ayeuna sia heula nu ku aing diwaroh sia yuh rasakeun sia cek si Ladung pabongkeun jalma rada burung sakitu Jumani pupurungkutan ampun-ampunan oge teu dipalire cepro deui ngahanca ku perut beuleudna langsung nyayang kana punukna teu dihalangan ada pukul leungeunna Jumani teh dipake nyepengan beuteungna. Jumani teh sidikna sosongkolan adu gajer atuh dasar si Ladung nyaan teu boga rasa-rasan sama sakali atuh kitu Jumani geus kaayaan teu walakaya teh terus we dicacer ku pandarajang nu sakarep-karep. Atuh kalah kulila mah Jumani jika geus teu kuat dinahan ka nyeri. Tapi kala selesan harita teh sirahna pinuh ku getih. Awakna teu sidik pasiksak teu mangrupa. Bobolokot ku leutak jeung taneuh ledok. Pokona mah geus teu mangrupa we Jumani dina waktu harita teh. Jigana titis tulis ti Gusti Nu Maha Suci umur Jumani di alam dunya teh ngankur kudu saret dinya meureun parlaya syariatna dioroga hala ku jalma nu sasat teu cedo nu harita keur edan
Geus apal ngabireungeuh Jumani ngabebengkang jadi bugang mah si Ladung teh kakara eureun mahala Jumanina ngarasa leuwas oge. Harita si Ladung teh nempo kaayaan Jumani nu geus teu kaluar sora. Terus we ngagubik-gubik awak Jumani nu katara waya gabe. Oh, mang. Aduh, Mang Ajung. Mang Ajung. Hirup keneh Mang. Mang Ajung udang Mang. Aduh, ieu mah yeuh. Kumaha aduh, Mang, Mang. Kituna teh si Ladung samunu bingung. Tapi acan oge lalareutina rasa kabingungna nempo kaayaan Jumani. Harita ti anggangna ngabereyek warga masyarakat Kampung Jenggu teu dikomandoan ku Haji Satibi. Sing jorowok dek nyerek si Ladung. Geus apaleun pan tadi dicaritakeun ku Haji Satibi. Kitu cenah. Kieu cenah. Maklum Haji Satibi caritaanna teh pan sok dipacampur jeung nu lain-lain. Omonganna teh meureun rada ditambahan. Atuh saeutikna geus kapangaruhan warga masyarakat Kampung Jenggung teh. Katambah nempo si Ladung nu harita keur ngagugulung layon Jumani nu geus teu mangrupa. Puguh we atuh amarah warga Jenggung dina waktu harita teh sidikna teu bisa ditarahan deui. Ngabareyek dek ningker si Ladung. Apal kaayaan sarupa kitu si Ladung rampang reumpung. Teu lupa mikir panjang deui manehna langsung ngaberetek mang paret ka palebah pasir. Mabur ka palebah kidul. Bakat ku tarik-tarikna lumpat si Ladung waktu harita. Terus sidikna tunggu dirurud catang dirumpak atuh mitra. Jeung anehna si Ladung teh lompatna kawas aya nu mawa. Ngabeleclat lir kilat. Atuh antukna warga Kampung Jenggung teh aya nu bisa nguda. Pan kitu we ngadon segala sing jorowok ti kajauhan. Sabari sawarehna warga ngurus layon Jumani. Heuh diarurus layon Jumani teh riung-riung. Asasat pikawatireun atuh. Diparayang ka sisi galengan nu rada lega. Ungguh watir atuh da. Alatan disiksa teh aku jalma nu edan. Cag ayeuna urang tunda heula kaayaan layon Jumani nu keur digerulung-gurung ku Haji Satibi katut kadang warga nu parang area di sawah harita. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun bisoda. Satu tasna Jumani ngabengbeos indit ka sawah teh. Bisoda harita langsung ngampih ka imah bari dina kaayaan ku kucrut. Jalibrug balas ku kahujanan. Tas nyiar ecolokeun pikeun dahar poe harita pan. Rok we dia dingkul nu geus rangsak tungtungna teh. Nu diusi ku segon meunang ngecolok teh. Disimpen dina luhureun ubrug. Pikirna kedek ditutu cenah dilisungna boga ceuyaya. Pikeun dijadikeun beas keur ngejo poe harita. Bisoda geuwat disalin. Teu kacai heula ngadon dielap-elap we. Dielap-elapkeun kabaya nu baseuh kana awakna teh. Kabaya jeung samping nu jalibrug digundukeun di juru panto dapur. Diganti ku nu rada garing meusan, nu sing garantung keneh dina gantar. Da puguh keur mah keur pakean teh. Ngan boga saeutik pan. Katambah can gararing ku sabab usum hujan teh. Rap we salin samping jeung kabaya teh dipake. Najan masih keneh tiis jeung rada bau oge. Nah, atunya. Ieu teh asa karasa sesebelakan kieu. Asa
tegenah rarasaan ieu teh jeung dikunaon kuring teh bet jadi ngadadak inget ka Kang Ajum. Dari kitu teh mah nya Kang Ajum teh can kungsi nyenangkeun. Mun cara nyenangkeun teh mah ka kuring nu jadi pamajikan teh. Ada puguh memang kitu adatna meureun. Atuh padahal hade goreng burung palung oge. Kang Ajum teh salaki kuring. Pilihan kuring baheula. Tapi atuh kunaon nya ieu hate? Ni tara-tara ti sasari. Bet karasa sing sareblak ieu Gusti. Nah aya naon atuh ieu teh? Kitu gerentas hate bisoda harita nu geus salin papakean. Terus bae manehna teh ngadon cingogo. Nu tadina dek tatahar pikeun miang ka lisung teh. Ka lisungna ceuk aya. Bet jiga nu terus rasa kana naon anu dirandapan ku nu jadi salakina harita. Antukna bisoda teh ngadon ngajentul di bibir hawu nu tiis. Tiis da puguh poe harita macan mirung seuneupan can naheurcai acan. Da geus puguh dek usuk asak mah ngadek ngasakan naon atuh. Sidik ngejo oge. Dek ngejo oge teu boga biasa siki-siki acan. Bisoda camparego bari emok deukeut parako. Bari dina kaayaan beuteung nu geus kukurubukan ngan tadi eusi. Da kaayaan teh geus rada beurang harita. Kira wancip pecat sawed meureun. Nu sakuduna mah geus rengse mumuluk pan ari nu biasa mah. Hujan di luar oge geus rada meueusan rat-ratan teu ngecrek teuing najan can raat bener oge. Ngan pedah panon poe we nu sakuduna geus nemongan ngahibaran alam dunya penuh ku carita anyar teh. Can keneh wae nemongan. Kaayaan masih kineh ceudeuem. Halum jiga nu milu sedih nalangsa ka bisoda nu harita teu pararuguh ngarasa nalangsa. Hatena tagiweur teu puguh catur. Atuh da teuing kunaon? Asa teu puguh tara-tara ti sasari rarasaan bisoda ngadadak jadi saperti kitu. Terus ras inget ka mangsa nu geus kaliwat. Nalika manehna harita ngarasa bagja meunangkeun jajakan nu sasat parebutan para wanoja dina mangsa harita. Kabayang keneh kumanehna imut nu kasep. Lungguh rengkuh dina pasipatan. Tara loba omong kosong nu ngelantrong kawas suara kohkol nu ditakol. Bisoda teh katara seuri sorangan. Mun dipikir mah manehna teh ngarasa bahagya meunangkeun salaki. Bisa kitu gandangna dina mangsa harita. Tapi asa nyentuh dina hatena harita nalika inget banda nu dipiboga ku manehna leah alatan ku teu bisa ngolah. Harungtutan tumpur saolah dipake nebus watak salaki anu ngedul. Harta banda saolah jadi wadal pikeun ngala kapuasan rasa ngawangun rumah tangga jeung jumani. Koreng geuning hirup teh kudu dipanteskeun jeung cupatna. Direndengkeun teh kudu jeung tingkatna. Namun dipaksakeun mah geuning ya kitu teh ya. Kudu aya we salah sahiji nu kudu dipilih pikeun nyaimbangkeun kapantasan nu saolah dipaksakeun. Kitu harita pipikiran bisoda nu saolah mulangkeun katineungna ka mangsa nu geus karandapan baheula. Sadar sabenerna mah manehna oge. Kayaan manehna nu pantar kitu teh saolah teu dibarengan ku pipikiran anu rada panjang. Kayaan rarandaan jeung rurupan oge teu sabaraha. Atuh harita teh bet kudu keukeuh kudu meunangkeun jajaka nu jajaka ngora nu alus rupa. Jodoh pati bagja cilaka mah
geus aya titis tulisna. Moal bisa disingkahan, moal oge bisa dipaksakeun, teu dihayang-hayang. Keun we atuh cenah meureun, sagala oge pangeran mah marengan jeung hikmahna. Salawasna bakal ngaping ka sakur makhluk sangkan bisa narima pelajaran di satukangeun kajadian. Kulantaran kitu Bisodah teh sok jadi leler deui. Nalika hatena ngarasa tugenah lantaran sakabeung ngarasa aral oge. Mun yang hareupan watak salaki nu jadi salaki ngedulna teh taku. Tapi ayeuna mah ngalamun teh bet aya leuwihna. Tara-tara ti sasari. Bet dibarengan ku rasa nineng jeung nalangsa. Kasawang keneh kumanehna lain sakali dua kali manehna teh nyarekan lakak dasar kanu jadi salakina. Alatan teu kuat nahan amarah yang hareupan watak salaki. Tapi sabalikna nu jadi salakina nyatana Jumani can pernah jiga teh ngaladenan amarah nu jadi pamajikan. Sok mah nepikeun ka hog-hag nembal ku basa nu leuwih pika nyerieun mah. Istuning Jumani mah salila ieu ngan kultung marima. Atawa ngabeng beos saulah nyingkahan amarah rongkah bisoda. Jumani lain jalma sulit hati. Jumani lain jalma sulit hati. Mun teh mah dicarikan, dihina, dicacampah ku sasaha oge tara ieu ngalawan. Lain teu wani tapi sok ngajaga sangkan sagalana. Teu nepi ka buntutan. Anu antuk ngabulukarkeun rasa dendam, ngukut nafsu manjangkeun pipaseaeun. Kitu sanyana mah watak Jumani disatukangeun watak ngedulna teh, salawasna teu weleh nyalse yang hareupan hirup. Teu ngarasula kana kadar anu maha kawasa. Estu tumarima kana naon anu dirandapan dina jalan hirupna. Atuh da goreng-goreng oge Jumani teh kukutan mamajengan sanukri. Sasat dikukut ti lelemut dipiara ti bubudak. Dijejelan ku dasar-dasar beug-beugan agama. Disipuh ku pangaweruh nu geus ngaraga sukma dina awakna. Geus bisa nepi kana tahap nganalikeun amarah, sok sanajan ilmu-ilmu nu ti mamajengan sanukri teh ditarimana saolah sakasampeurna jeung ala kadarna. Kulantaran Jumani mah kitu teh geuning boga watak ti leuletik oge istuning sakarep-karepna we. Tara daek mun dititah, tara gancang ngawaro mun digero. Lainna teh dipikanya aku mamajengan sanukri ge. Hanya kitu. Manehna mah estu watakna. Matak tahak nu miara kurang-kurang nama tuh. Ngan heran. Mamajengan sanukri mah tara daek maksa kana karep Jumani. Dek kitu deki oge tara ieu janten emutan pikeun anjeunna mah. Daharita oge pan. Nu ngareremuhkeun manehna oge lain karepna mamajengan. Ngareremuhkeun manehna ka bisoda. Eta mah murni hampir kahayang sakumna kokolot lembur kampung Jenggu. Sasat disogok harita teh ku bisoda make segon sakintal ewak. Ya kitu nanya. Atuh antukna Jumani teh daek we dikarawinkeun ka bisoda. Sok sanajan harita umurna can sawawa. Jeung aya hiji deui nu dikilungan ti kakiwari teh. Boh sasaha oge can apal ngeunaan silsilah nu sanyana. Silsilah Jumani nu sanyana. Saha kolot pituina jeung ti mana asalna. Sasa oge taya anu apal salian ti mamajengan sanukri mah. Nya ge eta loba nu panasaran sejana nanyakeun ka mamajengan. Ka asup Jumani sorangan. Na nanyakeun nu jadi kolotna jeung asal usulna.
Tapi dah boleh tebetus. Pokna teh kayak mun geus waktuna cenah bakal apa salarea oge. Kitu saurna mama jangan sanuperi teh.